Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha damang siswa-siswi sadayana. Mugia di mana wae hidep ayeuna ningal ieu video salawasna dipaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Dina danget ayeuna urang baris diajar materi anu judulna Tatakrama Bahasa Sunda. Tujuan urang diajar materi tatakrama bahasa Sunda teh nyaeta sangkan urang paham jeung bisa ngagunakeun rupa-rupa ragam basa Sunda sacara lisan atanapi tulis dina kahirupan sadinten. Utamina dina paguneman sarta sangkan urang tiasa silih hargaan kapada jalma. Tatakrama bahasa Sunda nyaeta aturan sopan santun ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sadidinten, sanajan ieu aturan teh henteu aya tulisanana. Ayana tatakrama bahasa Sunda teh mangrupa kabeungharan budaya anu dipiboga ku urang Sunda. Tatakrama bahasa Sunda sumebar di wilayah Priangan Timur saperti Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang nepi ka Bandung. Ayana tatakrama bahasa Sunda teh lain pikeun ngabeda-bedakeun jalma dumasar jabatan atanapi pangkat dina kahirupanana. Nanging, ayana tatakrama bahasa Sunda teh nyaeta pikeun silih ajenan, silih hargaan antara pada jalma dina kahirupan. Lian ti eta, ayana tatakrama bahasa Sunda teh nyaeta pikeun ngamumule salah sawios kabudayaan urang Sunda. Jadi, salaku urang Sunda, urang kedah reueus kana ayana tatakrama bahasa Sunda dina kahirupan urang ayeuna. Sacara gurat badag tatakrama bahasa Sunda teh aya dua. Aya ragam bahasa Sunda Loma, sarta aya ragam bahasa Sunda Hormat. Ragam bahasa Sunda Hormat oge kabagi dua, aya ragam bahasa Sunda Hormat keur sorangan sarta aya ragam bahasa Sunda Hormat keur batur. Bahasa Sunda Loma teh dipake nalika urang ngobrol jeung batur ngobrol anu umurna sapantar jeung urang. Contona jeung babaturan di sakola. Ari ragam bahasa Sunda Hormat mah dipake nalika urang ngobrol jeung batur ngobrol anu umurna saluhureun ti urang. Atanapi jeung jalma anu anyar wanoh. Contona jeung indung bapa urang atanapi jeung bapa ibu guru di sakola. Tah di dieu aya dua conto kalimat anu ditulis ngagunakeun dua ragam bahasa Sunda. Anu kahiji ditulis ngagunakeun ragam bahasa Sunda Loma, anu kadua ditulis ngagunakeun ragam bahasa Sunda Hormat keur sorangan. Cobi diperhatoskeun heula. Kahiji, kuring indit ka sakola naek angkot, kadua, abdi miyos ka sakola naek angkot, kuring jeung indit mangrupa kecap-kecap dina basa Sunda Loma. Abdi jeung miyos mangrupa kecap-kecap dina basa Sunda Hormat keur sorangan. Supados henteu bingung, di dieu bapa parantos milihan kekecapan anu mindeng diobrolkeun ku urang dina kahirupan sadidinten. Tah dina ieu tabel, di lebetna aya kecap-kecap anu parantos di pasing-pasing dumasar ragam bahasa Sundana. Jumlah kecapna sadayana aya 45. 15 kecap basa Sunda Loma, 15 kecap basa Sunda Hormat keur sorangan sarta 15 kecap basa Sunda Hormat keur batur. Mangga tiasa diserat atanapi di screenshot ku hidep sadayana. Rupina mung sakitu pedaran materi tatakrama bahasa Sunda dina danget ayeuna. Kapayuna urang teraskeun diajar materi tatakrama bahasa Sunda ku cara nyusun paguneman atanapi dialog anu merenah dumasar tatakrama bahasa Sunda. Kanggo latihan, mangga tiasa dikerjakeun pancen anu aya dina kolom deskripsi ieu video. Hatur nuhun kana sadaya perhatosanana. Hapunten tina sadaya kelepatan sarta kakiranganna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.